Hatur nuhun kasadayana wilujeng enjing wilujeng tepang deui sareng uwa. Kumaha wartosna daramangsu nuhun upami daramang mah eta disuhunkeun ku uwa siang sinareng wengina. Salajengna uwa umaja kasadayana hayu urang sami-sami naluntik diri pribadi nyaeta urang ngaji raga. Ari urang teh saha? Ari urang teh asal ti mana? Rek ka mana? Rek balik ka mana? Nah, urang sok ngaji raga ngaji diri. Ari urang teh saha? Urang teh ngaranan manusia, bener? Ari manusia nyaeta aya istilah kena owah gingsir. Bener wae lain malaikat, salah wae lain setan. Kangaranan manusia teh dibere akal jeung nafsu anu tangtuna lamun jelema akalna eleh ku nafsu maka eta jalma teh jadi budak nafsu. Sabalikna eta lamun jalma bisa nguasai nafsu wa akalna maka eta jalma teh si nafsu jadi budak akal. Nu mana anu alus naha nafsu naha akal jadi budak nafsu atau nafsu budak akal. Pastina oge anu paling alus nyaeta si nafsu jadi budak akal atau si akal nguasai nafsu. Naon sababna? Sabab lamun nafsu nguasai akal, urang bakal tunggu di rarut catang di rungkat. Bakal remna lamun jalankeun motor mah. Nah, jadi akal anu sehat urang gunakeun komo jeung kudu ditambahkan ku keimanan katakwaan ka Gusti Nu Maha Suci ka Allah Subhanahu wa taala. Teu bisa urang neukeun akal wungkul tapi kudu iman kanu agung anu parantos nyiptakeun alam anu samasta jagat raya mimiti makhluk urang sebagai manusia sasatoan di daratan di lautan orong-orongan godong-godongan. Nah, jadi eta sakabeh urang kudu iman ka mantena sehingga urang akal urang sehat. Sabab di samping akal urang aya namana keimanan. Ngaranna keimanan. Sabab aya hukum adat, hukum akal, hukum syara. Ke urang bahas hiji-hiji. Aya hukum akal, ceuk akal mah kieu. Itu ceuk akal. Aya hukum adat, ceuk adat mah kieu. Aya hukum syara, atau hukum agama kieu. Nah, jadi intina urang teh kudu ngagunakeun akal urang ulah sampai akal itu eta kabawa kasakaba eta akal eleh ku nafsu. Jadi si akal tunduk kana nafsu artinya geus teu berfungsi eta akal. Ujung-ujungna ngikutin hawa nafsu, nuturkeun hawa nafsu anu mata kaduhung badan anu katempuhan. Tah pepeueuh ende atanapi uwa kasadayana mangga urang sami-sami ngaji diri ngajaraga eta urang teh saha manusia anu mana manusia teh al insanu makhluk khatawan nisan tempatna bodoh tempatna poho jeung kasalahan jeung
lupa. Ai lupa teh naon cenah bodita. Hilap. Kasalahan jeung kahilapan ngaranan manusia. Dengan cikna hiji perkara kadang-kadang kena kuah gingsir. Ayeuna kieu, ayeuna beureum, besok sukan hideung. Pageto koneng jeung sajabana-sajabana. Maka urang ngadoa ya muqlibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahidat anu ngabulak-balikeun hate sabit qalbi ala dinik. Gara tetepkeun ala dinik kana agama anjeun, ala taatik kana kataatan ka anjeun. Tah karena manusia teh nyata urang kena bawah gingsir. Wargi sadaya mung sakitu kapihatur insyaallah balila jeung deui na gelombang anu sami sareng mudah-mudahan dina waktu anu sami nyaeta di urang Sunda teh hayu urang memulai urang bahasa Sunda, memulai kebudayaan Sunda ulah sampai eleh kudengeun jati kasih kusunti ulah sampai seperti itu. Mudah-mudahan orang Sunda tetap jaya, merdeka. Walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.